siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuftahu fihi abwabul jahim wa tuballu fihi asyayatin fihi lillahi khairun min alfi syahrin man harama khairuha faqad haram. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja sareng pujina Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa kembal anu sakumaha biasana urang melaksanakeun dina wameh satu nyatana pengawasan rutinan anu alhamdulillah urang sadayana tiasa manganan kana salah sawias anu janten kewajiban urang salaku hamba Allah anu turut tuwet nyatana ngalaksanakeun thalabul ilmi. Salawat dan salam tehilap Al-Faruqa Agung Habibana wa Nabiyana Nabi orang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapula wargina, kapula sahabatna, mugi orang sadayana salaku umatna anu turut-turut kana ajaran alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sadayana, diterbangkeunnya Bang Robi Jumaah terakhir pamungkas dari makhluknya insyaallah ibu bapak saya pasti sibuk milari persiapan kami persiapan pamitan punggahan ayat Jumat pamungkas dina pamausan pamitan sasi Syaban mah kiriman layung pamungkas tadi kejauhnya tawaran sangat deui pada karena sasi anu langkung mulia kepada sasi saya sedangkan sasi Ramadan sasi siang gitu. Tah tinggal tina eta tina naon kitu hal-hal anu kedah disiapkeun dina eta urang ninggal mahasiswa Ramadan teh nyatana kalintang pentingna urang sadayana ngabahas naon baik hal-hal anu prioritas disiapkeun ku urang sadayana salaku hamba Allah salaku umat Nabi Muhammad dina ngajalakeun saum kitu nya. Ayeuna dina saum ayeuna beureunya asal benten gitu. Hari pelaksanaan sami tapi suasana tapi awalnya beda gitu. Nah disebut beda gitu. Rata-rata jalmi ayeuna teh disibukkeun ku pamabutuh rumah tangga ayeuna gitu. Jadi saacan puasa karone riweuh teh geus di ayeuna gitu. Riweuh teh geus dimimitian gitu. Padahal puasa mah sanggar gitu. Geus mikiran kumaha bukana, kumaha puasa teh, kumaha saurna gitu. Padahal cara teh gitu. Cara laksana gitu. Geus riweuh kaitu kayeuna nyangan minyak padahal bos oke ayah hiji ulama menyebabkan dia dina hiji waktos minyaknya bakal bahe jangan bakal kuseur-seur gitu kabuktosan ayah hiji 2 kilo seur kasus gitu anu bade nimbun minyak anu eta ngamok mobil ageung gitu bade di tol di jalan balik ti pos bahe eta minyak di jalan eta kapur eta nu bade nimbun kapungkur harga minyak sabaraha eta eta sabaraha janten seueur urang coba dibulari aya hargana tos awis tos mahal kitu 50.000 kitu tah eta hiji perhatosan kedah urang naon kitu di WPR nyatana kanyata seperti itu tahun jantan hahalan pikeun kasumangkeun dia urang dina nyumponan sesuatu keun we eta mah ya dan ngumpul minyak goreng seueur kene hal-hal anu baik urang disiapkeun gitu. Tah naon we atuh hal-hal anu kada dipersiapkeun urang sapoglana urang menghadapi sasi Ramadan.
kahiji terutama orang dina sesusapan orang teh kedah gaduh niat bahwa dongkap nangge Ramadan teh urang niat sungguh-sungguh bade menghidupkan sasi Ramadan. Nah niatkeun eta teh berarti meyakinkan bahwa urang dina sasi Ramadan teh bade leres-leres ngajalakeun saum sepenuhna gitu. Tadina jadi sebagai man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sing sajalma anu saum dina sasi Ramadan maka kalawan anjeunna ngagaduhan iman sareng kayakinan anu sae maka Allah bakal ngampura kana sakumaha dosana dosa-dosana anu dipalu. Maka teu aya jalmi anu teu dihampura dina sasi Ramadan sareana dihampura gitu. Kabeh untuk tahu abwaabul jannah pintu-pintu surga teh dibuka. Tajirikeun bahwa eta teh sakumaha pangampura Allah teh dibuka sareana. Mata nyuwunkeun ka Allah teh kumaha inni taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Tiap dina sujud terakhir teh. Tawuran gaduh niat kami ngahidupkeun sasi Ramadan gitu. Ya seueur eta mah. Kahijina urang ngalaksanakeun puasa dina sirahna. Nepihan dina anu ngabatalkeun kana puasa. Kaduana urang ngajalankeun pasunahan. Pasunahan dina wengi nyaeta taraweh itu. Taraweh teh sanes nama sunnah, tapi pahalana pahala wajib. Kalau berkait qiyamul lail sanes nafilah. Pami nafilah maka salat sunat. Pami qiyamul lail mah memang salat sunat tapi ganjaran fardu. Ganjaran wajib gitu. Mata keempat dina kasampurnaanna ganjaran dina Ramadan mah seueur pisan. Kami disebutkan saudara bangsa Ramadannya dina sasi Sa'ban mah puluhan ya, enak nanti 10 gitu. Tah dina sasi Ramadan mah tos sanes bulan teh ratusan. Pami urang maos Quran 3 huruf dikali nanti 10-an. Ka dina sasi biasa mah manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Urang minta hiji ka saya 10 ka urang. Tah dina sasi Ramadan mah digantos masa 10-an, ratusan. Ayeuna 3 huruf alif, lam, mim. Tadi huruf kita sabur tadi digantos ka Allah teh ku 700 ka saya. Eta dina maos Quran hukul kaum dia dino sanes. Sareng saumah dikhususkeun saur Allah kami kaula. Janten ieu pahalana secara langsung dipasihkeun ka Allah. Kasayana langsung dipasihkan di Allah. Ya Allah. Mata aya dua kanikmatan hamba Allah di mana-mana hamba Allah berpuasa. Kahiji hamba Allah teh bakal meunang kanikmatan dina saberesna puasa nyaeta buka puasa. Eta teh nikmat mah agung-agungna geus saumah. Nikmat nu dinanti-nanti. Gitu ya. Di setengah buah. Eta mah aya di caritanya ieu budak wara anu keur ngakos anjeunna teh meser daging hayam cikan terancikeun. Daging hayam setengah genep meser teh setengah genepnya dipiringan gitu make sangu. Anjeunna teh ninggal ngajak setengah genep keneh bami keneh ya teh setengah jam deui. Anjeunna teh cari kok ieu baringan deui nang piring gitu. Dina jauh sekarang kabogohan. Etamanya pas duwi ka jenang berkobo ngadang-ngadang hayyalus shalah alhamdulillah asna. Tapi dalam ya as-salatu khairun minan naum. Allah ya kami ya eta. Eta murang kali teh salat eta
air kasar. Jadi nikmat nangke orang gitu. Anu kaduana jalmi anu sawa bakal ditepan langsung sareng Allah. Jadi nikmat kedua, nikmat pangagungna teh. Jadi hikmah daripada orang puasa teh bakal diberi nikmat makan ke hiji nikmat dengan buka puasa, kaduana nikmat bakal ditepan langsung sareng Allah. Mungkin di surga gitu. Ayo ke surga. Kadang mau heula tapi eta sareng. Janten kedah gaduh niat kami ngahidupkeun Ramadan. Ini nya pasunan-pasunan saresna seueur. Salianti eta taraweh, tadarusan, zikir, gitu ya. Seueur sanes-sanes. Oke, insyaallah kalau dia berdayakan kalau zikir ya tadarus beli ibu kalau sadaya balik kaduana persiapan kami orang menghadapi Ramadan teh nyaeta orang kedah taubat gitu. Taubat nasuha tangtosna gitu. Jantan taubat teh nyaeta mancing boleh taubat. Taubat teh menyesali dina dosa itu kasar mama. Tapi ulah balik deui. Ulah ieu mah orang taubat maksiat, taubat maksiat, taubat maksiat. Tapi surah Allah di mana-mana hiji hamba kaula ngalaksanakeun dosa pangampura kaula langkung deukeut. Tah eta teh khusus kangge umat Muhammad, kangge umat Nabi Muhammad. Padahal di kabungker Nabi Muhammad geus ngawati-wati bahwa umat-umat nanti bakal seueur anu ngalakonan maksiat. Tapi teman-teman, surah Allah kumaha kami ngadeuskeun ka eta Nabi Muhammad, keun we Muhammad. Umat anjeun bakal janten umat anu mimiti loba ka surga. Umat anu seueur maksiat. Umat anjeun bakal janten umat utama dihampura ku kaula. Pangampura kaula leuwih deukeut. Mata pula lirik-lirik dikeun taubat yang minimal atau orang keingat-ingat karena istighfar. Itu di mana-mana orang-orang bersatu. Rasul masani dan sawangi teh terakhir nanti 70 kali melaksanakan atau ngawaskan istighfar. Ada orang masuk. Tadi orang istighfarnya ayat kelab biasanya. Astagfirullah. Ayat kelab, ayat mencelakan biasanya. Ku ngahaja mah hese, padahal eta istighfar teh dina maknaakeun istighfar teh astagfiru mugia Allah ngahampura Allah astagfirullahalazim maka beda hampura salah satu daripada cirina tah kaul urang teh ngucapkeun istighfar kenapa apa soalnya hadis disebutkan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti kagunaan kesalahan, kalopatan. Sasae-saena anu berbuat kalopatan eta teh jalmi anu seueur taubat. Pernah orang nyaki jadi jalmi anu pangsucina? Kade, kamunya. Kadang pernah orang yang jadi jalmi anu teu aya dosa? Kade. Sabab kullu bani Adam khata. Sakalopatan eta teh teu dipungkiri gitu, teu dipungkiri. Sabab rata-rata kieu. Jalmi ningali ka jalmi deui utamina kitu urang sasami ieu sasami makhluk. Nu ditinggal teh rata-rata walaupun sebanyak mungkin kehadiran orang udah tinggal ke batu terus sekali. Kalau patahnya orang ninggalin kertas atau bodasna misalkannya ayat titik hidup ditinggal titik rata-rata paling ngajar itu mata terlepas dalam lima tina faktor kalau patah gitu mau lepas mata saya nanya jalmi anu biasa koreksi karena diri sendiri mual bisa koreksi karena kesalahan betul gitu
Tapi ulah pedah-pedah bulu Bani Adam kotor. Pada setiap Bani Adam anak Adam sok salah we orang makhluk sok salah we terus konsepnya gitu. Ya, konsepnya gitu. Bahkan kan kapungkur di nenek moyang orang sadaya Nabi Adam ya. Nabi Adam digoda ku namina setan. Nabi Adam kan ngagila. Ya, ngagila. Tadi contoh gitu. Ngagila akhirnya dihiman ku Allah bikin turun ka bumi. Ka dunia gitu. Taeta mau dicontoh. Lantas Nabi Adam ngomong kumaha? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngan anggar kuing teh pasti ka Allah gitu. Tong salah terus. Menang salah pakai ulah salah wae. Ulah kawas orang nuang sambel gitu. Ulah kawas orang nuang sangu atau mikir ieu keur lapar bisa aya we nambah gitu. Nah gitu. Kan kaduana teh kita taubat. Hiji kita ke dunia, kaduana taubat, katiluna persiapan Ramadan teh nyaeta nyiapkeun elmuna kangge urang ngalaksanakeun puasa. Itu sabab wa kullu man diberi ilmin ya'malu amaluhu fardudatun la tuqbalu. Hiji jalma anu migawe hiji perkara ibadah pamake ilmuna eta ibadah teh ditolak. Maka kadang-kadang ilmuna. Kadang-kadang ilmu naon ge? Tegal ilmu nama fardudah. Fatal, la tuqbal dari kafir. Mata pakaseur jalmi anu mampuna seueur ibadah, seueur amal dipayunna sawana gitu. Mampu 10 tahun ibadah tapi dipayunna Allah teu aya amal ieu aja. Gitu. Kusabab kitu ibadahna teu make ilmu. Itu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samalin gitu. Cek eta mah cek pariwasana. Ilmu lamun kitu migawe hiji ilmu tanpa migawe hiji ibadah tanpa ilmu teh seperti tatangkalan gitu aya di mana tapi teu manfaat ka lain. Aya we unggul gitu. Teu manfaat ka dirina, kanu lainna gitu. Janten kedah gaduh ilmuna. Kahijina kan gitu. Urang kedah terang kana syarat sahna puasa cik dites. Berudah ari syarat-syarat puasa aya sabaraha? Ya makanya kemari ya opat kodoannya aya opat syarat-syarat puasa teh ya. Arabal niat puasa apa iso gitu kan we niat adalah ya dan cara bersama. Jadi kedah hafal karena ilmuna. Kaduana apal ilmu itu berkaitan sareng kieu saha-sahanya. Gitu. Ilmu itu berkaitan sareng iraha boleh puasa gitu. Tapi terang seperti kieu orang ayeuna dina lingkungan pemerintah Indonesia. Orang aya dina bawahan Kementerian Agama. Orang yang bakal dipasang terang ialah tepatnya orang kadang ngalakonan sahur. Dukanya yang nama taruka Sabtu kita taruka Ahad. Saya ini lapan kita deh dalam ini. Kaopatna nyaeta persiapan anu kedah kurang siapkeun teh nyaeta kahiji fisikna, kadua pesakna, katilu pasakna. Tah ari fisikna urang teh kedah sehat, ulah kering. Kedah sehat lahir batin. Kedah sehat jiwa raga. Itu. Kadua pesan oge kedah aya. Pesan ge kedah eusi.
kasar kosong atuh kalau teuing meureun minyak goreng teh kabeli. Tah katilu pasakna kedah disiapkeun teh ieu kami ibu pasakanna maksudnya makanya dibawa noke teuing atuh Ramadan emang aya peningkatan gitu nya. Kami hijina karunya si bapak asin dia buka aja asin sahur aja asin proses we puasa lagi lulus bisa gitu mah tah tapi lamun bukan jeung gepuk ya sahur aja jeung gepuk teh lamun gepuk lamun gepuk teh makruh bukan puasa mah teh jeung yang penting kamu berpuasa keur puasa ini asup ka masjid teh makruh. Kalau dia puasa majar teh biasana bauna jalmi puasa teh seperti bauna minyak kasturi ieu jalmi tos mamje bawa teh tah ieu bau kasturi majar ngahajakeun gitu nya dosa gitu teh secara kita cek eta coba baheula mah hapa mangale hapa teh beas gitu beas namun cari desa tapi kosong jorona teh dia orang puasa gitu tapi ngaganggu batur temenan pahalana eueuh hikmah dina puasa hasil dina puasana gitu pada orang kudu sehat sakumaha fisikna beusi sakumaha pesakna meunang sakumaha pasakna wayahna eta dina puasa da urang teh atuh satahun sakali mau menakti sasih mata menjadi patokan orang kesehatan orang ternyata buat puasa biasanya mau lebaran sudah mulai kalah lebaran sudah kalah puasa yang puasa itu jadi patokan kesehatan umur orang sudah mulai jadi patokan apa yang tidak mengharap kita ingat puasa jadi puasa mas selalu dalam hati gitu. Tanggalan karena tadi nomor 3-nya orang pertama mempersiapkan karena ilmu anu berhubungan sareng puasa. Nah, orang bahas insyaallah dina syarat sahna puasa. Gitu nya. Orang udah terang aya syarat aya rukun. Ari syarat punya dina ibadah. Mangeta hal-hal anu berkaitan sareng ibadah eta tetapi teu aya dina prakana. Kita namanya syarat ari rukun mah aya itu hal-hal berhubungan sareng ibadah eta dilakonan dina ibadah gitu. Ya, eta rukun. Tanaon we atuh syarat-syarat puasa teh. Tadi disebutkeun aya opatnya syarat puasa teh. Kahiji disahkeun atau syarat puasa teh kahiji Islam. Punya Islam. Naon Islam teh? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata terus wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Eta Islam teh. Sunnah Islam bari Isa S subuh lohor asar maghrib sama jumlah sholat katanya Islam sholat ieu mah Islam berkaitan sareng akidah ya tadi Islam teh kita nekatkeun karena sanyana Allah aya di pangeran anu wajib diibadahan nami Allah sareng daya di nabi sanyana Nabi Muhammad eta utusan Allah gitu. Nu kaduana Islam disebutkeun eta Islam teh mangrupi pondasi agama anu ka pondasi agama anu ka kahiji kaduana iman katiluna ihsan eta pondasi agama teh tilu kahiji Islam kadua iman katilu ihsan eta tadi salah puasa teh kedah jalmi Islam kumaha pamilih jalmi sanes Islam contohna jalmi kafir jalmi murtad. 'Kumaha puasana? Geus sah.
anu sebelumna sanes Islam. Tarina kafir murtad eta mah mimitina Islam, anjeunna kaluar tina Islam. Ta eta dua kafir sareng murtad ngalaksanakeun puasa gesah puasa. Jangan naon kitu. Capek gawe tetap pake tadi deui. Tanya-tanya guys, Islam. Kaduana syarat sapuasa teh nyaeta kedah gaduh akal. Nah, kedah akal kan setiap jamnya gaduh akal. Maksud akal dia teh nyaeta at-tamyizu, nyaeta tos balik. Ari tamyiz atau ngaran tamyiz eta teh jalmi nu tos tiasa ngabentakeun ukuran, warna, rasa, ambel. Tak pernah orang can biasa gitu berarti orang can tamyiz, can balik. Taruh biasa gitu mah tamyiz. Gitu. Tajatan kedah tos balik syarat-syarat teh. Kakumaha tuh payah rujuk di anu salain tina eta, salain tina jalmi balik kumaha lamun al-majnun. Eta jalmi teh dina kayaan gelo. Warna ini sareng sejenisna kumaha gelo. Nu gelo mah teu keuna kawajiban buat puasa. Mata kalau orang mau puasa jadi gitu. Tong jadi gelo sehat we biasa. Kali riweukeun gelo. Tanyana jalmi nu gelo mah teu kena kawajiban. Teu kena kawajiban. Mata bebas ya yang gelo kumaha gitu. Iring-iringan mau itu dia dan oke mau mana terus wasobil idlai latamizur indahu takuma lamun orang kalialit soalnya cari osan dia cek neng jaga saum ya takuma sebabna anu alit anu bodak alit anu taacan tamyiz anu taacan balik eta henteu geuna kewajiban. Henteu. Kumaha teu eta urang kalialit teh kiat ngalaksanakeun saum. Tah eta jasa ganjarana kangge anjeunna sareng walina sareng orang tuana anu ngadidikan. Kitu. Mata urang alhamdulillah pamigaduh urang kalialit can balik tapi atos biasa saum eta contoh saya. Daripada orang kaliakeun tapi biasa saum. Gede we awakna. Tapi saumnya can bisa kembali. Tah kitu orang kaliakeun mah eta pamican tamyiz terkena kewajiban tapi kami pembelajaran misalkan. Cek duit kata 12 nya. Tapi ulang ke dulu ya. Terus balik ayo terbiasa sampai 12 buka aja 12 tiap hari. Gitu kan orang lain mah polos katanya puasa. Tapi pengadaan buka. Duhur buka, asahan buka, ayo buka. Tanya anu kaduana kedah gaduh akal. Terus balik sarasa teh. Eta nu can eta mah nu can balik dengan kewajiban. Ya gitu. Desah puasana gitu. Kalau misalkan teu puasa teh jadi masalah. Tong dipaksa gitu ya. Aya barangkali. Wasalis sama katiluna syarat sah puasa teh nyaeta naqaun min haidin. Naqaun min haidin. Nyaeta kedah bersih tina saumpamana haid. Orang istri. Semoga mungkin ya. Dan kedah suci, kedah bersih. Itu jadi jalmi anu hemah, istri anu hemah wayahna kakurung ku eta ku het. Dan eta hete mangrupi fitrah. Tong rumah sarena keur hete di dulu. Urang gara-gara hete dia. Keun bae eta fitrah. Tah napon ge gentosna nyaeta sawargana saum ieu eta sawal bodi kodoan gitu. Wayahna istri mah tanggunganna eta. Tong eta fitrah teh. Selain anu he aya ikan nifasin
40 nya. Tah, ibu kedah terang dina waktu 40 dinten teh, dina waktu 9, dina waktu lahir. Urat anu aya dina rahim ibu itu teh pegah. Janten ku Allah ditakdirkeun dina 40 dinten eta disambungkeun sahiji-hiji. Janten 40 dinten nyambung deui. Yo seker deui 40 dinten mah gitu. Secara ilmu secara non jasariah anak-anak. Ta'ala melihat wa yahrumu 'alal ghairi wal mufasahi al-imsaku bi niyyati shaum. Bahkan anu nuju pasma nganiatkeun anjeunna nahan puasa kana napi ngalasan puasa eta teh haram. Ngahajar mah haram tuh. Padahal ulah ngajakeun bae da eta mah mau fitrah. Tong beda-beda kalau bisa puasa ya urang teu kan bae. Dan ini bakal aya gentosna gitu. Bahkan saudara dia diharamkan pikeun jalmi anu haja nahan kana eta puasa. Itu wa ila pada yajibu taati muftirun ta. Kalau eta mah kalau misalkan di tengah-tengah orang kada laksanakan puasa geus batal kebeurkeun tong diteruskan. Paetan kadilo janten kedah bersih tina saumpamana haid ya, tina haid gitu. Anu kaobatna anu terakhir kita kedah ngayakinkeun atawa nyangka kana ayana waktu datangna pikeun buat puasa. Aya tadi disebutkeun teh. Janten urang teh kedah ieu, kedah terang urang teh iraha pastina ngalaksanakeun puasa teh. Ulah seakan-akan dia ulah pemikirannya lira anu cewek seneng orang mah dari seneng pemikiran gitu ambil satu begitu. Janten ayat kaselarasan termasuk karena orang di bawah ulil amri surah Allah kemana ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Janten bentuk kata-kata kita hiji taat ka Allah kadua taat ka Rasul, katilu taat ka pamarentah. Tawayanna karena orang aya di bawah pemerintah maka orang kada taat ka pamarentah. Ayeuna orang teh beurangnya ngantosan lagi kemenang kantor Kementerian Agama supados naon kitu ngantoskeun eta waktu saumna iraha tah tos aya maka urang teh deuleur iraha-iraha. Aya hiji waktu sama kumpul intinya tos nyiapkeun jam naon gitu yang sahur yang papasakan gitu kagak saumna teh dina tah supaya gitu janten anggar eta mah keputusan kantor Kementerian Agama disesuaikan sareng ru'yatul hilal. Namun biasanya tadi antara kita supaya hilal supaya perbedaan aya nu Sabtu, aya nu Ahad kembali paula-paula. Nah itu teh benten-benten cara ieu cara mendapatkan hilal gitu, cara ningali hilal. Kejadian permasalahan eta. Ternyata dia hiji kesalahan gitu nya. Kafala yasihu sauman malamnya lamdalika bi anazana rubuluhu aw istawa aw amrani. Maka kesah puasa hiji jalma anu teu mikanya mau kana waktu irahana puasa. Jadi waktu ku tepat kurang kusakaan orang gitu. Tadi sa puasana teh bi anzana rubuluhu aw istawa aw amrani. Kalau wanitanya kaluhur asupna atau sarua al-amroni eta dua perkara indahu dina eta man anu melaksanakan puasa. Ya teu sah lamun urang nempak nyalira karena waktu iraana mulai puasa gitu. Wal waqtul ladzi la yuqal wasamu wa al-idani tadi aya waktu anu puasa urang teh teu ditampi. Aya
Wa al-aidani nyaeta dina dua id. Urang teu diwajibkeun teu disyaratkeun puasa dina Idul Adha, dina Idul Fitri, batur-batur lebaran yang puasa. Ribuh kesah supaya disebut ketos. Atau misalkan ianya sana kurang parat gawe kekayaan lebaran terbiasa gitu. Terbiasa. Atau misalkan karena puasa 28 kayak lebaran 30 ban terbiasa. Sama kayak sama selesai ini ayyamul mahrum nyata hari-hari anu diharamkeun dikeun puasa. Idul Adha, Idul Fitri. Selanjutnya wa ayyamut tasyrik, tadina dinten tasyrik. Naon ari dinten tasyrik teh? Dinten tasyrik teh nyata 3 dinten sabadana Idul Adha. Tong puasa. Eta mah haramkeun dinya mah. Maka biasana dina ayyamut tasyrik atau dina dinten tasyrik mah sok diange mencit. Sok diange mencit keneh. Ayeuna kan Dzulhijjah teh dina kaping 10 kan ulah kaping 11, 12, 13 tahun sahur. Ya gitu. Dah diharapkan itu ya pakai merencit sama yang rumah mah merencit kan gitu. Nah kita sekarang mencit gitu. Saya tahu waktu haram wahia salah seorang Idul Adha kita terudikan sabadana Idul Adha kita salah puasa. Jantan kami orang biasa menggunakan kana eta tos loba kana persyaratan tadi kamu orang tos diwajibkan karena puasa gitu. Tak salah sahiji nyata anu tubi kana Allah teh nyata ngadangu perintah gitu. Atau aya jalmi nu teu kana kewajiban gitu. Salah sahijina nyata ku sabab tebih misalkan ti jalmi-jalmi ahli ilmu misalkan orang gaduh bumi di Lombok mana gitu tebih ilmu pangaosan tebih ilmu kan cabang Taurat sedangkan gaduh kabodohan tina naon ropi parokuna kana sarasana ibadah Taurat keuna dan kudu apal teh ku jalur teh Taurat mah kana urang cicingna dina lingkungan anu deukeut kana ahli-ahli ilmu tawena urang mah pasti kabeunaan kana kewajiban. Da kieu hiji jam yang teu apal kana perintah salat tong salat. Kudu apal perintahna. Kumaha dina Quran? Iqamus shalah. Adakeun salat. Nu can karema perintah kan bae. Ibu bapak teu karema perintah teu apal misalkan karena jawab ahli ilmu. Apal rumah sholat, apal perintah sholat, apal kewajiban sholat. Terus kan hiji waktu si ibu nabi karena perintah sholat, koyang akan melaksanakan sholat. Gitu. Tak ada orang dari dengan cara. Terus dari ke masjid tersebut, ya pengajian tersebut, jantan ke ayat alasan orang ke terang. Tak ayat alasan kami orang namun itu hesek dari ilmu apa termasuk di media-media, termasuk di itu TV, di HP, seueur yang beberapa ilmu seperti itu, tahunya gitu. Nah, eta mangrupi syarat sahna puasa. Gitu. Saya pertanyaan, Ustaz kumaha lamun misalkan anu kabeungan teh ieu teh jalmi anu ke nyusuan misalkan atau menuju hamil. Itu dari perhatian. Tahiyat teh aya 2 punya. Kahiji eta 2 jalmi anu hamil sareng jalmi anu nyusuan. Tiasa teu puasa dengan catatan lamun anjeunna sieun kana dirina misalkan kana diri anjeunna katanya sieun geuring, sieun tebuat, menang teu puasa. Dengan catatan biasa modoan. Kaduana takang yang anu hamil sareng nyusuan, kaduana kasieun selain tina diri anjeunna tapi kasieun oge efekna kangge barangkalina, tah maka janten
Tamaka sanes pada hukum tapi ditambahan kiparat ya kiparat nya kiparat eta teh seueur biasa naon gitu janten pidiah kali janten pasien mamun kan ieu fakir miskin tapi pasana selami 60 hari eta kali urang mah salaku ieu kuat tong mikiran eta tah ayeuna ieu pertanyaan saha jalmi wae anu kana pidiah gitu sok salah ieu teh kadang-kadang orang mah ningali jalma nu sehat jalmi nu kuat kana madoan tapi dibayaran ku pidiah padahal pidiah mah eta mah kami sae eta mah kami jalmi ieu anu tos teu tiasa kana ngalakonan puasa deui kitu tos teu tiasa nya eta mah bentuk pidiah naon bade dibentosan ku wargina mah bade dibentosan ku acis mah eta mah pidiah tu ta'amu miskin dan berat. Tas kertas itu aja. Maka ayat 5 menit pilih ayat pertawasan untuk ayat saya dengan dia persiapan berat kami sahur. Saya tak itu aja. Simpurin panginten idenya selaku perwakilan di TKM Arafah juga diapunten kami bukan Bapak sadayana terus wakalah di usaha-usaha sadayana pilih ayat cariosan bahasa pemikiran saya di mana anu terletak di urang sadayana mungkin ibu kali Bapak sadayana ngapunten pengennya tak terusus aya mari dina aya diucapkeun ke kabayana pamigatan hiji maaf itu kagaling anu ngucapkeun orang saya jalmi nyata jalmi anu gede pangampura gede lawang pantor pangampura nyata tak khusus ia orang bade nyumpuan karena hasil Ramadan alangkah baikna orang silih pangampura silih islah nya dina ieu pilih pangitan orang sok aja teu apal tina kawal tina ucapan nya teh ucapanmu lebih nyeletit ku di kepret mah sakalieu geus suke ucapan ieu ucapan maka terniang-niang terus ucapan mata kalisan ka soepi lisan mah seperti ada ingat-ingat terus di hati kata kita ayat salah satu daripada keutamian dina sasi Ramadan kita serius Islam maka supaya di dina lebaran supaya seri dulu barang cinta harus hari itu kalau mau sadayana kantos bersihkan sampean menjaga dia walina orang tua ibu bapak kantos alhamdulillah kantos mah berarti orang teh kantos nyampak anu janten surga peribahasa surga di mana surga ayatnya ada di telapak kaki ibu di bawah ayatnya nah ya di bawah di mana sih di bawah ampun karena hari itu mandina sampai dina dampalna hari bapak mandina pun undangan tapi hari itu ibu kasih pencetan pengalaman surga ya cocok ya ada namanya surga cobian kumbah anu jantan atau wasuh anu jantan sampai ibu nyobian sakali bu badai seserian badai serius anak ceriku kekian simpurin kata nyobian sakali menuju mana ayat itu sakali kali nama daerah era cerita terbuat bahkan istilah nama preman itu preman cari sekalian bahasa dina jiwa kita panggil dina lebaran di warang sungkap ceriku itu matangnya kamu orang kaya bisa aja dia berudah sok membuat ayat indung bapak main kawal marani sok dina lebaran itu sekali lagi mahnya nyobakan basuh teh tak menjaga sampai anak yang kurang mampu mual mangin deui sampean walaupun romeun mual mangin deui eta teh pangdeukeut-deukeutna pangapura Allah nyaeta dina
ridho Allah fi ridho walidain. Mata nuhun ka ridho dirinya. Hampura ya. Hampura. Menjaga tas manut itu atau orang kali tas manut itu kemudian dari orang mana? Alhamdulillah. Pintu ridho teh terbuka. Ayo mereka Gusti. Ayo tak. Kakak saya mah kadang nuhun ridho janten hiburan. Gitu ya. Alhamdulillah hari tos diislamkan ya orang sadayana tinggal berangkat dina praktek namanya. Alhamdulillah ya kemudian ia turun yang disimpulkan pada walaupun sekedik dan manfaat orang sadayana ia merasa sanes mamatahan sanes miwara orang sharing wae ya sakumaha orang biasana kemudian ieu teh sing janten syariat jalan orang anggap bae kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ieu paling pasadayana orang tutup wae majelis Allah Subhanahu wa taala pamoga ayana rahmat kabarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan fi awqati masjidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tudairuna biha min jami'is sayyi'at wa biha ka'ala darajat wa tughallibuna biha usal bayati jami'il manatil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibul da'wati wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukwana wa sujudana wa qulana wa tadarrana wa tawassana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wasil sawfa qurana min al-Qur'anil azim wa ma'alana sabara wa astaghfara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati nasirina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i walihi min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin mujizat sayyidina sultan wa sayyidina syaikhul fadilul jailani qaddasallahu sirrahu wa sayyidi abdul mubarak minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syariqil ulama wa maghribiha wa min shimaliha khususan alaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa nahnu sunnah wa istamam bisalabillahi al-mahmud. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qarallahu dzurruhu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana